Gatot kasawian diri katasan Gatot kasawian dene ingkang lingawul Raden Gatot Kaca sanes kataji ku kageulisan nana Dewi Lailasari namung palai nyobian anu jajaten sareng Raden Jakatamilu Raden Jakatamilu parantos janten sabiwir hiji beja pabeja-beja ngaranna ngawitan seungeut sanajan wujudna jiga dewa awakna jiga butan dirina jiga raksasa namun tabeat sareng sifatna malulu manusia henteu adigung adiguna luhur kutak gede dangu-dangu nganti Gatot Kaca ngahaja kaula terang-terangan mukakeun beungeut kaula pikeun ngajaga korep jeung ngajaga harga diri kaula salaku lurah prawira nagara Amartapura kaula salaku pibenteng nagara Amartapura asahina ngilu saya mana di kampung tapi kaula teu kuat aya selenting bawaning angin korebat bawaning kilat senasi Jakatamilu rada teuas hayang macakan kaula anjajaten jeung Jakatamilu Jakatamilu tina elehna kaula moal matak jadi wiwirang sama aya nu apaleun kana beungeut kaula kaula ngahajang nyamar di mana anjeun anu eleh kaula bakal ini tanpa pamit galeos tanpa permis lunta tanpa mawa Lailasari tinggal sabaraha puluh kilometer deui sanggup 5 menit tapi ku kaula lajeng Raden Gatot Kaca menjak jagat 3 kali gesar nama Comandara Raja Musti Raja Wikama Raja Ramadan Raja Wisesa Pancabraja tulung kula sisirna bersur Raden Gatot Kaca kacarios di Tegal Arum jalmi langkung jejel euyeuh kayaanana surak panghamal-hamalan ngarasahkeun kampung asreng kasukemaan asa dihibur ku ayana anu mungaran di kampung dusun aya hiburan aben jago antawis pamilon sareng jago saemara anu diperebutkeun Dewi Lailasari Dewi Lailasari nganggo papanggungan di palis juru wetan sok sanaos
dihiasna sederhana tapi geulis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu taya nu nuruban seueur pameget anu kaelang-elangan seueur pameget anu ka tarik birahi ka pentang asmara anu kagiliran dina tangan ayeuna teh aya sanes patih di nagara siluman nyatana Gordapati. Sok kenal batur. Aya di nagara siluman batur. Baik hayang nyaholah. Moal gilaeun moal sieuneun jago kuring mah. Atuh masa kadang teh ngaran. Ya, hidup Jakarta Biru. Bapak asor. Hapit. Ya, hapit ye. Hapit Rajakung bade ye. Opak serang. Kabukusan met. Rokok. Tukang asong tah. Miami. Adong-dong suuk Semua pilih aya nu lapar ya kanggo ganyal-ganyal lumayan ya aya sop teh bade ulah. Naon dari silaing sop teh semohon ya roti bakar gitu. Rujak. Rujak segala aya. Bonteng. Kacang panjang. Kadong-dong. Buah ngora. Tai kucing. Segala dirujakkeun wae. Binong dua deui. Pojong loa. Cibadayut ya dua deui Cibadayut. Ciburayut eta mah atuh. Lain ieu tempong monyong geus lain naon. Itu lanjutkeun si lain aduh. Geulis ka wanci-wanci Lasari. Yo Lasari. I miss you aduh. Kalucur gitu tuh. Sing ngusap beungeut dadina nyana ge da moal daekeun atuh. Urang mah jelema balagdag naon balagdag dideug ieu sing bisa nalipak maneh. Cinta tidak terbatas. Cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta tidak pandang usia, cinta tidak pandang bulu. Cinta itu buta. Buta itu terong. Terong itu peuheur. Peuheur itu moleler. Aduh anjir itu bapana kejegeler gitu waduh segala dipake ningali arloji kencang atuh mang togong ningali anjir. Waduh beker dikongkorongkeun. Anjir itu buukna make beureum dipikok beureum. Make jaket kulit waduh. Nu hiji nyepeng anggur itu. Nu hiji nyekel ieu. Nyekel kadu. Kerangem gitu, beri ngacoblak beri jeung berang dahar. Pan biasa eta mah kitu resepna urusan dunya. Nu beunghar dadakan dia waduh mang togong biko. Waduh kudu dikepetan segala rupa anjir. Nu ngepet ge itu jocong itu mah. Jocong jeung cengos deui. Miami, bapau ya. Berade bacang. Jerona untuk tukang gampang. Yakul aku aya beli aya nu hanaan, beli aya nu puyeng ya aya PPO, bade PPO. Beli ieu nu peryogi topi ya. Kunaon beli nu kapanasan gitu. Beli aya nu dugul gitu bade di topian gitu. Semohon kupluk naon aya di abdi semohon. Naon tinggal asa apa itu jelema itu tuh dedeganana. Anu mana? Itu ditergos itu juga teroris. Kurang deketan yuk nah sedek. Ayo ke mau bom jelema kitu mah. Kade enak usung ISIS dulu. Usung ISIS.
Silaing apal isis anu siap makan geuning bararanyang sosis nu kitu sosis mah geuning lamun urang kapangalengan sok sosis heh si dulu itu sih teh tiris mah hawu mah pada ieu geuning lamun ngadamar urang sok mawa hawu patroma kompor gitu mah jauh-jauh Dek daftar kaula. bener asa wawu itu asa apa sepatuna gitu gede kena gedigna apa jaket make apal yang dekeutana teh itu eta ku ditergos beungeutna matak nyurigakeun paur aing mah dulu mun terang-terangan mah kitu gentle datang niratangan demam sewuh pagulingan terana datang niratangan demam ngaden kakekasak ngasa Luar biasa gerakan si Jakarta Milu anu keur oko pikiran pati jeung pati korda pati tinagara gua penelep ulis rujak bubuk rujak petis macam-macam dagor baik si apaleun kai sa urang deh gara-gara naon anak mana maneh budak saha masa maling cenah teu henteu teukeun bae teu mah rombongan mana itu di rombongan Giri Harja mana maneh naon ka dieu wade nonton raja naon saya marah suka teh raja doger monyet nah ala jauh di lunabeu sa urang ngaran ngaran kaula Jaka Gledek tapi naon ka guluduk punten ulah halangan kaula teh keur lajo sarua we aing keur raja goblok udah tumpangan bantun artos goblok pikiran atuh kanu kieu mah komol banu dagang mau duit di negara mana urang di negara ujung singa belah mana ujung kulon kental ente gitu mana naon maksudna tadi bengker aja beungeut di Tragos kitu kaula teh baru su ngajedog ari teh papantogan ai gering anjing awas ya awas da aya mataan ari mangsa jenengan aing nya
Prabu naon Mahaprabu Ramayana goblok dek naon urang ka dieu bade nonton Raja Unggul lamun bisa mah pangdaftarkeun ka ulah usia mantong sorangan goblok bagi karek ayeuna wanini tahai ari mangsa ngaran bener tapi Ahmad bener Yuni Syara tuh wah teu percaya kene Nikita Willy atuh namun Nikita welu percaya teu suka hina anjing nah aja teroris itu masalah ulah dilemesan teroris ieu mah apa sih yang teroris jelema anu mabok ku Quran nu mabok ku agama nempo batur teh salat geuleuh nempo batur teh puasa ngewa ujungna teh ngahukuman batur pan Islam teh salamet punya Islam dilekakeun batur nya heuh kitu anjing si teh hampura ka tukangan ku aing teu tinggal atuh namun hayang dihareup mayar sok aing apal ka dewek teu henteu jenger aing teh jeger mana coba duyut naon kadeng si culik anu mana ayeuna teh usum culik jelemana dipencit dicokot organ tubuhna terus dijual nya mata cing hati-hati kadeng dibawa ke dokter pan dijual usia honor saeutik euy honor saeutik itu kepret ku aing apal ka kuring saha kuring Mahadewa dewa naon Dewa Siwa Dewa Elang honor aduh cekap saya hampura janera tukang muka mau duit tuh henteu anjing guys udah ngecrok aing rahan ulah kapelang nu kieu mah kudu nyamungkeun ka wani so di mana-mana teu kasaha-saha tumpah-tumpah untung aing diterengos awas di negara ku aing lemurna ku aing pebeskeun anjing ya anjir wah eta tah asa apa jero silung apa jero si aing gede aya kitu silung gerakanana ku satengah atuh tah eta potong tunggal tah jero tah eta asupkeun tah hulu ini ka aing siapa anjing geuleuh gegeran kitu hidup Jakarta Belok
kaulah telengoh datang ti nagara siluman pikeun ngakonol lanceuk anjeun lain sari ieu mah kieu ieu kumaha lamun urang badami anjeun diteungeul sakali ku kaulah langsung ngajropong teu eling hayang sabaraha miliar duit hayang kendaraan model kumaha hayang emas sabaraha kilo moal bisa kaulah sanajan wujud di awak buta diri terahing raksasi kaulah moal incah balinahan moal dek ngagardekeun aturan jeung moal dek ngagardekeun iman kana barang anu saeutik bodoh jahat sia hayangnya geus semplak